paribasa nganyam samak mengketang bari motongan paribasa neang budak kugu neang popotongan damar kurung damar gantung damar dina pamidangan tertulus kan jangkung bisa-bisa kaedanan bulan iya bulan bulan nojo kapan tok itu mojang iya mojang mojang ku olo-olo kau amon di korangan malah jika pipir-pipir abinu ambil sorangan neng siti temikir-mikir pare seksek, pare gede, bangkuang jadi di kolong, boro molek, boro hade, nyerenge waosna ompong, ketuk kepilu, kenang dua, ronggeng ngurilingan damar, untuk tilu pohang dua, nangking siga untuk semar. Kolot saboboko lumayan gahel-gahelin mojang kolot nongantot leho lumayan towel-towel etami hape hayam turun bisi tepai kabulusan mi hape mojang anu panjul bisi tepai kabulusan. Paribasa nganyam sama mengketang bari motongan paribasa neang budak kugu neang popotongan damar kurung damar gantung damar dina pamidangan tertulus kan jangkung bisa-bisa kaedanan bulan iya bulan bulan nojo kapan tok itu mojang iya mojang mojang ku olo-olo ambon di korangan melati kapipir-pipir abdi ambon sorangan neng siti temikir-mikir. Pare seksek, pare gede, bangkuang jadi di kolong, boro molek, boro hade, nyerenge waosna ompong, ketuk ketilu, kenang dua, ronggeng ngurilingan damar, untuk tilu pohang dua, nangting siga untuk semar. Saboboko lumayan gahel-gahelin mojang kolot nontot leho lumayan towel-towel
Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang jika lalaki. Cenah emansipasi bari utek na tengarti, bisnis perang penting, bisnis naon juga teh teuing, selagi na diimah na jaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjeng bambu. Hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah, ngarepkeun bisa laki cenah mah teu cukup wae. Mas berlian renceu ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tentukan jagal, nganut emansipasi keluar dina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Cenah emansipasi bari utek na tengarti, bisnis perang penting, bisnis naon juga teh teuing, selagi na diimah na jaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjeng bambu. Hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah, ngarepkeun bisa laki cenah mah teu cukup wae. Mas berlian renceu ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tentukan jagal, nganut emansipasi keluar dina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Kabeneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan, di dodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa. Cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa, ngan nyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil, mundaikeun rek langsung diajak kawin, mengpeng boga duit diis keur IPK, keur mas kawin geus boga gelang perak, nu penting mah daek diajak balangsak. Cek beja mah manehna teu kapi duit, asa cukup keur balanja jeung kiridit, sederhana hirup tetangga ka langit, pinter ngatur ngolah milik nu saeutik. Mun
mundaikeun rek langsung diajak kawin. Biar janda yang penting mah pengertian, tenyung kelit teu kancang timuruan, teu panasan ningali pada tatangga. Keur mah hayang tibah heula ngaheroan ti waktu zaman sakola, ngan hanya kal teu wani pok nu matak lamun hayang ulah sok kakok. Kabeneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan, didodoho ti bareto ayeuna bareng manehna jadi randa. Cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa, nganyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil. Mundaikeun rek langsung diajak kawin, mengpeng boga duit tiis keur IPK. Keur mas kawin geus boga gelang perak, nu penting mah daek diajak balangsak. Cek beja mah manehna teu kapi duit, asa cukup keur balanja jeung kiridit. Sederhana hirup tetangga ka langit, pinter ngatur ngolah milik nu saeutik. Mundaikeun rek langsung diajak kawin, biar janda yang penting mah pengertian, tenyung telit teu kancang timuruan, teu panasan ningali pada tatangga. Keur mah hayang tibah heula ngaheroan di waktu zaman sakola, ngan hanya kal teu wani pok nu matak lamun hayang ulah sok kakok.